Sang Hyang Antaboga kasumpingan putrana Nagatatmala kalayan putuna Raden Anterja. Sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor. Watek wantos Sang Hyang Antaboga dudu naga samanea. Pranyata terusing madu rahing kusuma titising andana wirih raking dewa kamanusa. Ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Anaki jimat awaki ngarasa bagja barina sugema kula bisa riung mungpulung anak incu yap kaharep diukna anak oge incu kaulan Ramat Dewaji putra dalam Nagatatmala nampi kana pembagi kalayan unyuk subanga ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan Rahmat Dewaji. Ditarima pujas tutis hidup ku ama kalihna ti eta hapunten tina pihak kelepatan saling malu aya naon ieu teh puluh panjenengan kerasa nimbalan kelanan itu cu kadia cu incu eyang anak ing anak mangka payun cu kaulah wayah dalam antarja nampi kana pembagi layan unyuk sumaga ngahaturkeun semasungkem ponyok panjenengan pangresa eyang ditarima incu kalihna ti eta kohonyuk rama paman nuhun kasep nuhun tansah diajeng-ajeng aya pikrasal naon ieu teh puluh panjenengan eyang kersa nimala aya naon ieu teh oh kieu kasep cobi sepuh disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wansina saperkara sono kadua nati eta negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya wireh urang hirup dipercaya nepi ka danget ieu leres dawuh dah-dahane ku ayana minang syukur teh nikmat tambah deui amin da janji anjeunna leres sajabana ti kitu berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama leres ai anu jadi pasoalan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi di daratan nyaritakeun alam manusia leres asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna wah laras
beda-beda bangsa beda-beda suku tapi tetap manusia disebut ngan dina pengabdian ka Pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang leres aya ibadah dina prak-prakanana sajabana ti anu sarua teh aya nu beda sabab naon sabab tempatna ge beda-beda aya nu gersang aya nu minus aya nu subur tuluy meureun dina ngamumule budayana dina ngamumule bahasana dina ngamumule lemah caina eta oge ibadah kene iya tapi beti balik dina waktu ayeuna kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat Pangeran nikmat bakat tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana harengheng ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun nyawa jelema geus murah kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang anu kaituna hu imalan leres bencana alam jelegur belah kidul candreng se di omean belah kidul geus jeleger belah kaler candreng se belah kaler geus sing carorowok belah kulon candreng se belah kulon beledag belah wetan letak bijil leres anu di Arab-Arab ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut nah ieu rek nyalahkeun aing oray nya rek nyalahkeun ka sasatoan nah saha ieu pengruksak dunya teh upami ningah kana sawatawis katerangan naon moal pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusia kacatet bangsa oray atawa naga ngaruksak dunya henteu sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah oray henteu da urang mah sato anu diruksakna anu dirugikeun ku manusia nya leureuh pek pikir leureuh
Ayeuna di darat di muka bumi panggalakna sato teh malah disebut nage raja leuweung nyata maung ai maung dengan ukur kahakanana sasamet daging can ngadenge aing mah maung kumpul heug ngaredok acan can ngadenge mau ngarariung heug ngolek dan teu tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Malah kurakus-rakus na manusia, minyak, aspal, semen dihakan. Minyak tanah diuyuh. Ya. Yakin ruksakna dunia teh ku pola manusia, yakin tah bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong maha benar Allah dengan segala firman bisi pajarkeun bohong benar ya nya leres malah agamanya rek pisan dina hiji perkara omat ulah nginum anu keras-keras di antara na arak jeung sajabana naon sabab naon nyaeta bisi ilang keseimbangan bisi teu kontrol di mana geus teu kontrol kaituna gawena tunggu di parut satang dirumpak malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan. Eta kitu lain eta wae. Geus puguh tah mah mabokna teh alatan nginum, tah nu leuwih doraka mah nu teu nginum mabok. Mabok naon? Mabok jabatan, mabok kekawasaan, mabok kadudukan, paduli batur ka siku, paduli batur ka jejeg, paduli batur ka leyak asa manehna untung. Ku mabok-maboknya jabatan memeh dipilih ini ka itu ka pakampungan bari amis budi, bari barang bere. Ngajak wawuh jeung rakyat leutik kawas nu heueuh tapi geus gek dina kursi poho tah malah culang cileung neangan palingeun aya kitu nu kitu lain aya loba kadang-kadang perajaan da baheula mah dina zaman perjuangan baheula ngarebut kamardekaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikocorkeun masihan ibu pertiwi keur ngarebut kamardekaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka penjajah nyingkah keluar manehna ti pangbuyan keluar ti pangbuyan jadi pejabat baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui tiba lalik teh eta make dasi heula tuluy dijerigi beusi baheula mah hepati kadikeun memaksai leres heeh lamun ninggalkeun sawatawi sejarah leres telepan teh kasauran teu sepuh leres daun nya leres bongan saha tah dek nyalahkeun aing bangsa naga bangsa orai da aing mah nu diruksak sabab naon ekosistem hancur teu saimbang ku pangeran teh geus disaimbangkeun ari ayeuna pan nu ngaruksakna jelema manuk contohna manuk beger manuk norweco
manuk alus manuk kacalecet diala beak manuk hileud loba ajab tak leureut orai dialaan mimiti orai leutik orai gede orai galak orai berbisa jeung sajabana beak orai beurit loba Waduh, leresnya. Dek nyalahkeun aing bangsa orai. Satadina aing kabita ku manusia. Dah kabita ku sepuh. Ai kieu mah geun nah aing mah teu dituding ku pangeran suga nu ngaruksak teh bangsa orai dan teu. Teu jadi panudingan. Atuh kaduhung pamiki teu putra jadi turunan manusia. Tapi inget eta dina nya sabelahna heudina segi negatifna tapi positifna Positifna ge aya. iya sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah da ucing teu bisa leletikan rahasia Allah maka jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP iya nya eta rahasia-rahasia ilmuna Allah beunang ku manusia iya talebah dieu urang elehna teh di dinya mulyana manusia teh komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan yeah. Numawi dina resan dieu pangna ama ngocoblak teh dume ama teh boga turunan heuh incu bapak nama manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua Sumohon indung nama sarua jeung aing leureut kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif mudah-mudahan we ya bisi engke disebut nurus tunyung keur mah awak sisitan kata mah kalakuan euwah-euwah ai kitu mah turunan ti ama hidup antarja soleh geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan negara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi pimpinan angkatan darat di negara Amarta syukur kade eta kapangkatan oge alat sebenarnya mah pikeun ibadah lain pikeun nyingseun nu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik cing ingat urang mah cing ingat nyaeta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kapentingan rakyat cing inget sabab urang jadi na gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat nah syarek mingpin cucunguk mun eueuh rakyat teh dahar naon akisannya leureut omat cing mihak ka rakyat kase sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deui daya benten tah kitu kase deudeuh teuing eta teh neun kadeudeung nuna kanya sepuh ka hidup teh dugi ka kitu tah leres paman tah kitu eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina silih asih silih asah silih asuh yeah. Silih seungitan antara urang jeung urang tah urang mah ulah dina sungut eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep
Eyang teh menang pancen tihang otipati Jagatnata ti Batara Guru pimpinan Triloka sabab kapenta tulung ku Batara Kresna ai Kresna teh Batara tugas Mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan ta ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe. Nah ya apa rada kedul digawena meureunnan hate kaganggu atuh dah hate mangarana ge hate dipangpalerkeun ge hese kesebit hati rada kesebit hati kunaon Kakang Kresna teh kunaon iya naon jadi marga lantaran ai pangna nu jadi kedua teh kalengitan anak hiji santena ai kalengitan putra kaisalan putrana saha iya ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda Sambra Prawira ka mana nyeta teuing Taina teh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidup membeureun kapilanceuk ka eta Samba teh sabab ramana Prabu Batara Kresna teh kapilanceukanana Pandawa sumohon wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganyelan bakal aya mamala nu teu hade diestopkeun pisan aya banget Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antarja. Syukur. Gede atuh jeung mang we, lo. Nuhun atuh. mang bari hayang ka kota Hayang mang muncul kamu ka bumi. Moal era di iluan mang. Wah nah ari papan mang ate teuing bagja we. hayang ngamparan cabadak Laras ah. Bade ngiring ke si Alo. Dah kitu pek. Mudah-mudahan dina nggoning milarian Raden Samba Purwaganda anu teu aya sing nepi ka panggihna. Lara ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka kaler teangan sing nepi ka kapanggihna. Diestokeun aya. Tak kitu kinten-kinten iraha ieu teh kana lumampa. Ai numutkeun waktu hade mah ayeuna sae ulah ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita jam 11 mah heeh sae atuh ayeuna we aya bade ayeuna we atuh heuh pek pangdoa kula aya di sagigireun hidup sarerea sing hasih kitu ngaran-ngaran jeung dulur mun jauh silih tepungan lamun anggang silih teang gering silih ubaran pae silih rasanan tayena buktikeun dina gawe kanyaah kadeudeuk antara hidup dulurna jeung barayana. Temongkeun kanyaah anjeun. Sae. Rupina bade ayeuna pisan. Bade ayeuna we panginten. Pes didoakeun sing salamet. Romios Rahmat Haji Pram anteur anak maneh barang tos jadi kewajiban Bang doa yang tetap marengan.